Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana, sapertos biasa yana dinten Jumat deui baraya. Urang ngadamel ka Maman kanggo marurang kali anu uwih Jumatan baraya. Abdi bade ngadamel ieu tape empe disiram ku cai cuko baraya. Nikmat pisan. Pertami-tami urang siapkeun heula ieu tariguna baraya tambihan ku ladaku, royko sareng bawang bodas bubuk, tambihan we ku cai, tambihan oge ieu teri anu kenging nyoper tapi abdi hilap tadi teu karekord. Terus diaduk-aduk saparantos kitu pamintos nyampur nembe dihurungkeun komporna baraya. Teras we diaduk-aduk deui dugi ka kalis baraya, dugi ka kentel gitu tah baraya tuh nya. Ta dugi ka kieu parantos kieu nembe weh pareuman seuneuna baraya. Teras we tambihan ku endog sahiji we baraya. Teras dicampur-campur, teras we tambihan ku aci soba gitu baraya. Tah teras diaduk-aduk we awasnya baraya panas tah pamitos kitu pamitos rada tiis nembe we ku tangan baraya. Teras urang cetak we atanapi di kumaha we lah bentukna mah pada dibuleutkeun dilonjongkeun kumaha pemirsa we lah. Tuh abdi mah di kieu-kieu tah baraya saparantos kitu urang siapkeun we itu caina sina ngagulak tambihan heula ku minyak baraya. Teras we lebetkeun eta si anu tadi adonannya baraya dilebetkeun saparantos asak nembe urang jait baraya. Saparantos kitu urang goreng we baraya tuh digoreng dugi ka garing tapi hati-hatinya baraya margina sok pletak-pletuk gitu tah baraya. Tuh parantos beres sadayana urang packing-packingnya baraya marurang kali parantos aruwi baraya tuh masyaallah tabarakallah sakitu we pengen tipe bados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.